Salatullah ibalangat kawakib alamat khairi marakiban najaib. Salatullah imalahat kawakib alamat khairi marakiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah wa ashhadu annaka la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk alladzi arsalta rahmatan lil alamin wa bil mu'minina raufur rahim. Wa Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Az-Zailani waliyuka ya Allah wa syaikhi murabbi ilaika ya Allah walakin nafsi muznibun alaika ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Wa qala aidan wa dzakirhum bi ayyamillah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Anu ma'nana wallahu alam bi muradihi bidzalik. Amma ba'du. Puji kali syukur angsangakeun ka zat Allah taala anu mana ngalangkungan qudrat iradat mantanana urang sadaya ditakdirkeun ku Allah taala dikersakeun kumantanana kalayan aya dina posisi anu mudah-mudahan ieu posisi urang kenging panghampura ti Gusti Allah taala. Allah taala ngeresakeun ka urang sadayana hadirina ieu saat. Allah Ta'ala ngersakeun ka urang sadayana ngariung di ieu patempatan
Allah Ta'ala parantos memposisikan ka urang sadayana sangkan emut kamantananana sinareng ka anu janten kakasihna. Nyatana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu gempangan ieu riungan payus terpantas ke urang sadayana disyukuri. Margi teu sadayana jalmi dina ieu saat, teu sadayana jalmi ku Allah Ta'ala dikersakeun sapertos urang sadayana. Komo-komo ayeuna dina saat malam minggu nya notos pada kauninga bahwa seueur jalmi-jalmi mungkin eta bojo urang, mungkin eta caroge urang, mungkin eta pala putra putu urang, pon kitu di pala putri putu urang anu mana dina saat ayeuna nuju lalai, anu mungkin dina saat ayeuna nuju teu emut, anu mungkin dina saat ayeuna aranjeunana ditakdirkeun ku Allah Ta'ala dina posisi anu benten sareng urang. Aya anu ramena teh di jalan gitu, aya anu ramena teh ka ditu ka dieu we bring ka ditu bring ka dieu nya tuka milarian naon gitu. Urang mah alhamdulillah dikersakeun ku Allah Ta'ala diposisikeun dina posisi anu ieu posisi teh kalintang pisan agungna nilik dina paniatan urang sadayana anu kacida pisan agungna. Allah Ta'ala parantos nakdirkeun ngeresakeun memposisikeun ka urang sadayana dina saat ayeuna kalaya dina posisi anu pang agung-agungna, posisi anu pang mulia-muliana. Maksad anu pang agungna di dinya sanes milik pedah ayeuna di lapang gitu, tuluy sanes pedah ayeuna di panggungan, teras di sonan, teras masang lampu kembang seurupi itu ieu sanes. Tapi nu nyandak agung kana ieu riungan, anu nyandak mulia kana ieu riungan teu aya lian paniatan urang sadayana nyaeta seja ngagungkeun beh dituna ka beh dieuna saja diajar ngagungkeun diajar meemut diajar meeling kana sasih dilahirkeunana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyantelna eta ati urang kajungjunan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bade dina posisi kumaha wae urang eta mangrupakeun posisi anu terbaik. Di mana-mana ati oge emutan urang emut ka Allah Ta'ala sinarang ka Rasulna bade dina posisi kumaha wae oge eta mangrupakeun posisi anu terbaik, posisi anu agung, posisi anu mulia. Apakah bade sapatos ayeuna, apakah bade di masjidna, apakah bade di ayeuna di madrasahna, bade di pasar, bade di pasirna, bade di kantor, bade di mana wae, di mana-mana ati oge emutan urang nya di dinya urang emut ka saha ka Allah Ta'ala sinareng ka Rasulna eta mangrupakeun posisi anu terbaik, posisi anu teragung, posisi anu termulia. Ta ieu teh payus terpantes aku mejek tadi kurang kedah disyukuran. Batur mah dina saat ayeuna duka nuju naon gitu. Batur mah dina saat ayeuna duka nuju kumaha, duka nuju ka saha elingna gitu, duka nuju sareng saha kumpulna. Tah urang mah alhamdulillah saroleh oge sarolehah sadayana nilik nu tadi tiap paniatan urang sadayana anu sararae, anu marulia, anu aragu, anu terpuji. Dalah anu diemut ku urangna nu diperemut ku urangna teu aya lian sosok makhluk anu terpuji, sosok makhluk anu termulia, sosok makhluk anu sangat pinuji dipinuhan kumang pirang-pirang pujian, yakni Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Salawat kali salamna mugia salalamina ditambih-tambihkeun ka junjungan alam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargina, ka para zuriyahna, ka para sahabatna, ka para tabi'in, atba'un tabi'in sadayana, katut ka urang sadayana anu janten selaku umatna, anu pamudah-mudahan urang lain ngan saukur akuan hungkul dijantenkeun umatna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urang sana lain wungkul akuan wungkul, tapi ku urang ngariung dina ieu saat di patempatan teu aya lian. Asa kumata diunaikeun di awal bahwa urang sana seja nembongkeun ya, beh dina nembongkeun ka atoh nemrakeun ka bunga tina sabab nikmat anu parantos ku Allah tadi diparinkeun ka urang sadayana, di antawisna urang sadayana dijantenkeun umatna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang tikian teh palai di aku ya, pangna urang ruang riung kitu palai di aku, palai diangken itu ada aring aku mah babari nah hese mah di naonana di aku. Nah urang di aya anu kenal ka Bapak Presiden terang gitu ke Bapak Presiden pan pada arapa saradagenya gitu, tapi eta Bapak Presiden wawuheun teh ka urang gitu, aya sekadar ngaku mau babari gitu, eta teh ka bogoh urang gitu, teuing si eta mah ngaku ka urang gitu nya, akuanan we unggul tah urang ge lamun seuk teh mah urang sadaya meunang Ambon sorangan gitu, dikapungkur keneh di waktos zaman junjungan alam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu aya lian anu diemutan ku mantanana, nu di pikiran ku mantanana, nu diemutan teras-terasan siang wengi ku mantanana, teu aya lian lintang di sana umatna. Ngan duka umatna anu mana gitu, da seueur umat saha teh, umatna junjungan alam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah lain ku seueur darajatna oge pon kitu deui beda-beda. Aya umat junjunan teh nu tadi teh urang ngaku janten umatna junjunan pon kitu deui mantanana ngangken ka eta umatna. Aya nu akuanan hungkul tapi junjunan teh ngangken ka sahana ka umatna gitu. Leuheung basana meureunnan lamun seuk teh mah ayeuna aya istilah gayung bersambutnya, urang ngangken itu oge nampi apan raos daripada bertepuk sebelah tangan. Urang bebeakan gitunya ngangken abdi teh umat Rasul, abdi teh umat junjunan, abdi teh umat saha, umat paduka, anapun mantanna mah teu ngangken ka saha ka urang gitu, bertepuk sebelah tangan. Auzubillah summa auzubillah min dalik. Tah mudah-mudahan we ku urang kikiaan teh ngariung dina isaati patempatan, mudah-mudahan urang sadayana sing salaras-larasna diangkeun janten umat mantanana anu mana urang sedang ngengingkeun kana syafaatul uzmati mantanana jaga di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tehilap para habaib, para ulama anu parantos hadir dina di ieu tempat, hatur punten pribados kumawantun oge ka para ulama, ka para guru sadayana pribados kumawantun. Ieu mah hitung-hitung ngiringan bae ngiringan nempelkeun bae da geuningan panginten matak tadi ku kersana MC di sauran teh mantanana husnudon ka pribados bahwa pribados aya potensi di dinya. Mudah-mudahan we sing salarasna gitu pidoana ti sadayana ari rek nempelkeun gitu
dana na keuanganana nempelkeun kangge ieu acara aduh pimanaan teh nya teu kagungan bade nempelkeun tanaga pon kitu teh hengker bade ngandelkeun doa pimanaan teh dikabulna gitu tos we ieu mah tambah ting nyelangan waktunya bari-bari ngantosan para habaib para ulama gitu anu bade ngisi dina ieu saat dina ieu acara tah panten abdi naonana ganjalna tong heran ngaran ganjel mah tara nu alus nya tong kaget ngaran ganjel mah tara anu alus sok geura tingali ari dina tanjakan udah di mana di Nagreg gitu nya eta nu dipake ganjal teh naon batu permata gitu atanapi batu walungan gitu nyata nu kitu abdi mah ganjal entos mah sararumping saha para ulama para ajengan para guru aya ganjal mah ka mana heuh kitu we teh we geuningan dialungkeun gitu nya nah mudah-mudahan we teu ka mana-mana dialungkeunana itu ka ditu ka Sohibul Bait gitu oge tadi teh di aya anu ngarequest nya ka pribados teh palai uninga naon cenah eta teh ari matador teh oh cinta kitu ke atuh cinta insyaallah urang ngadongeng ari kang sareng kersana ajengan mah tadi atos sekelumit nya sekelumit ngadongeng santa acan abdi nguraikeun mamanawian aya guna sinarang manfaat oge maslahatna khusus kangge pribadi umum manfaat maslahat kangge sadayana nanging santa acana oge pribados seja nyuhunkeun hapunten gitu nya barang ninggal dina postingan barang ninggal ayeuna ka panggung gitu ulah geuningan jadi atuh ieu mah ya artis baligo teh gitu nya aya baligo malah saja bading begitu itu matadorna eta di tengah ageung dikitu isin abdi teh gitu sok sanaos sanes nu abdi tapi dasadayana nyangki yen anu nyak eta teh saha abdi gitu teu abdi kaizinan gitu nya abdi kaizinan aduh padahal mah kudu dikitu-kitu nya ulah pedah ayeuna nya abdi di kersana Bina Mang Agus abdi gaduh hancarutinan tiap penem Senin tapi da hari dikieu-kieu teh aduh kami teh biasa nya teu biasa dikieu-kieu biasa we kelas 30 tuh pemisaur kersana pun dulur mah digulutukeun we lah jangan tong dikieu-kieu gitu nya nu sanes we naonkeun mah pang-pangkeun mah gitu lamun teh mah arek meureun ngangge lamang matador di juru we nyempot leutik kos selamat lancah gitu ya tong ting agungnya di tengah di kitu abon paralun aya nu di sisi tuh saha lambangna lambang saha fotona foto saha gitu mudah-mudahan we nya ulah janten bendu ka pribados ulah janten awan mana ka pribados mudah-mudahan para guru para ulama sadayana kersa ngadoakeun ka pribados oge kersa ngahampunten kana mang pirang-pirang kalepatan pribados salajengna sekedik bahwa ari matador teh lamun cekirata namah kieu ya matador teh singkatan kaining SD kaining SMP kaining SMA gitu singkatan tina naon eta matador teh nyata singkatan tina Majlis Talqin Doger Monyet ya Majlis Talqin Doger Monyet naon ari majlis teh riungan sapertos kieu ari talqin naon talqin ai talqin teh anu kudu dielingan gitu ya tempat anu kudu dielingan mun teh jalmina jalmi anu kudu dielingan gitu termasuk pribados ya termasuk pribados nu kudu dielingan ku sadayana oge di mana eta mah kejeng aya Doger Monyet sakedik anu katapi ku pribados nya tina kisahana kieu mungkin sadayana ti reng-rengan matador aya anu punya kisah masing-masing
Tapi anu bade dikisahkeun ku pribados nyaeta kisah anu sakumaha pribados nampi we teu kersana almarhum nya, bahwa kepungkur dina waktos jumeneng pangresana apa almarhum Mama Kiai Ahmad Toha Mustawi rahmatullahi alaih anu janten ramana kersana maha guru urang sadayana kersana Abu Yati Simpang. Waktos kapungkur nuju di Bojong ya, dina waktu pun rama nya pun bapak ngingiring ke kersana apa ngingislik teras yang mungkin ke kersana apa dina hiji waktu siang-siang anjeunanana nya pun bapak sareng kersana apa almarhum rahmatullahi alaih nuju di tepas bumi, nuju di tengah bumi ya, nuju Sorogan. Pun bapak kakersana apa nuju Sorogan, nuju ngaos. Ari bangrang nuju ngaos na waktu sepertengahan ngaos. Aya kakuping ti luareun bumi da kalaresan jalan nate jalan gip tos sapertos kieu nya. Matak lamun teh mah aya raramean teh langsung we kakuping kalabat gitu. Nya aya raramean teh aya doger monyet di luar. Rame we kitu tang ting tung ting tang ting tung ting wah gitu. Doger naon? Doger monyet gitu. Ada terus gitu teh kersana apa teh ngaleret ke eta tukang doger monyet ti lebat nya ti lebat meureun ngemut tafakur dina waktu sarita. Terus dina sabada kitu teh lami nyarioskeun we ka pun bapa teh lain cenajangnya cenah tengah ujangkeun ka pun bapa teh lain cenajangnya eta monyet aya ku geunah cenah eta monyet aya ku geunah. Waktu lapar eta si monyet dibere dahar euy ku dununganana. Waktu haus eta si monyet kitu dibere nginum euy ku sahana ku dununganana. Dina waktu ceuk paribasana hayang kawin eta si monyet kitu heumeureunana lamun seuk teh mah bikang dibere jaluna, mun seuk teh mah jalu dibere naonana bikangna tegasna kahirupan eta si monyet kumaha ditanggung jawab kudu jadi dununganana. Dohir batin eta si monyet ditanggung jawab kudu jadi dununganana tukang dogerna teh. Malah lingkul kitu cenah ja. Lamun seuk teh make eta si monyet aya nu wani-wani ngaharu ngaganggu. Itu saha nu turun tangan? Dununganana euy. Motong wani-wani sia ka monyet aing, aya kodi mah jeung aing. Singkil pan sahana? Dununganana gitu. Ku geunah eta monyet. Ngan edas euy cenah. Syaratna lumayan. Nah kumaha gitu tak cenah da ari hayang ditanggung jawab kudu kumaha kudu ngagugu gitu. Kudu ngagugu kanu jadi dununganana. Kajeun teuing ngagugu pantar monyet euy. Ka pasarna ka kapasaran. Kana motorna momotoran gitu. Salatna sasalatan. Eta teh saha? Tapi kajenting sasalatan, kajenting kakapasaran, kajenting wadul itu ngaguguna ya. Tapi dina buktina kumaha ditanggung jawab sepenuhna ku saha kudu dununganana. Diteraskeun ku kersana apa teh tak enak di urang kumaha jang euy. Kapan urang teh cenah ngaku teh manusia, ngaku teh urang teh pancena jelema. Jelema teh lain makhluk nu pangmulyana lain. Gitu pamidawa Al-Qur'an, pamidawa Allah Ta'ala malaqad karramna bani Adam. Urang teh makhluk anu pangmulyana dina segi dedeg pangadeg. Nya, dina segi akal, dina segi paparin anu diparinkeun ku Allah Ta'ala ka manusia. Urang teh mangrupakeun makhluk anu mulia. Dedeg pangadeg sampurna. Itu. Tapi urang buktina sok sanajan aya urang apal tugas hirup urang di alam dunia teu aya lian gitu anu tos pada kauning aku urang sadayana pan urang pangna diciptakeun ku Allah Ta'ala teh rek bangsa manusana rek bangsa jina teu aya lian pan eta teh mangrupakeun bahan keur ibadah ka saha ka Allah Ta'ala. Ari hakikat ibadah naon ngagugu kana naon ngagugu kana instruksi terjadi dunungan saha hakikat ya Allah Ta'ala sabab ya saha jungjunan alam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tah geus nepi ka mana ngagugu urang ka Allah taala senarang ka Rasulna, geus nepi ka mana ayeuna urang ngaguguna urang ibadahna urang ka saha ka Allah taala jeung ka Rasulna. Buktina mah lain, buktina mah urang mah lain ngagugu pangeran, lain ngagugu Rasul geuningan gitu. Buktina mah urang mah ngagugu saha ngagugu nafsu pribadi gitu, ngajajalan nafsu pribadi gitu nya, muas-muaskeun nafsu pribadi, kajenting si nafsu moal wareg-wareg gitu, kajenting si nafsu moal seubeuh-seubeuh, kajenting dijajalan kurang sakumaha lobana oge tuluy we asa kurang asaku dina sagala rupa, dina sagala rupa bakal ngarasa naon, bakal tuluy ngarasa kurang nya. Kumaha atuh jenajang dongeng urang teh gitu, geuningan ngagugu teh eleh ku saha, eleh ku monyet, monyet mah euy gitu nya, monyet mah euy heuh kajenting kitu nya ngaguguna nu tadi teh sasalatan tah urang oge gitu. Lamun seuk teh mah ngagugu meureunan ka Allah taala sinarang ka Rasulna, heueuh urang teh bedana jeung saha, bedana jeung monyet. Geus nepi ka mana salat urang, geus nepi ka mana puasa urang, geus nepi ka mana ibadah urang, geus nepi ka mana ngaguguna urang ka saha ka Allah taala sinarang ka Rasulna. Buktina mah cangkangna hungkul saha teh ibadah urang. Allahu Akbar teh pan brai ka ditu brai ka dieu itu nya, salat beres sawah katingali, salat beres gitu nu balanja kadenge, saat beres itu iya tak itu pan eta teh sasalatan teh lain, pan eta teh puasaan teh lain. Da puasa orang mah ngan saukur mindahkeun dahar gitu. Biasana tuang tepan sarapan pagi, makan siang, makan sore gitu, makan malam, tak ayeuna mah dipindahkeun tuang siang, tuang pagi, tuang sore tadi kana naon, kana maghrib jeung kana mehsu. Mata puasa teh karasana gitu, kitu we gitu nya. Sugan ayeuna taun hareup gitu nya, aya peningkatan dina kualitas puasa eueuh kitu we, utun eneh tidak ada peningkatan. Berarti kumaha atuh lamun teh mah ibadah urang gitu keneh urang bedana jeung saha, sepakat sararea monyet. Malas sakapeung mah urang leuwih hina tibatan saha, tibatan monyet eleh ngagugu ku saha, ku monyet. Urang nu ngaku mulia teu daek salat acan, urang nu ngaku mulia teu daek puasa-puasa acan, urang nu ngaku mulia teu daek ibadah-ibadah acan. Ongkoh ngaku numpang mulia, ongkoh ngaku numpang sampurnana, tapi urang teu daek ibadah, teu daek urang ngagugu ka saha, kanu jadi pangeran urang, kanu jadi lindungan urang. Nu kitu nu mulia teh ai tuh geuningan ya. Malah geuningan derajat urang teh sakapeung mah kitunya leuwih hina tibatan saha, tibatan monyet. Abdi pribadi kitu pisan gitu, abdi pribadi kitu pisan. Matak teu aya lian gitu dina waktu sarita nya, dina waktu ayeuna kersan apa ngadongengkeun sapertos kitu langsung we saketika saurpun bapa teh qabil tu apa, yo qabil tu we kitu nampi apa gitu ya. Pidu anak abdi bade ngadamel majlis teh majlis talqin doger monyet gitu ya, majlis talqin doger monyet gitu. Anu pamudah-mudahan we sok sanajan ibadahna pantar monyet, sok sanajan ngaguguna pantar naon monyet, ari nya mah urang dina ngaguguna moal ka mana lumpat jaminan ti Gusti gitu. Urusan lapar tong hariwang, nu penting ngagugu we ka Gusti. Urusan haus tong hariwang, nu penting ngagugu we ka Rasul. Hayang naon tong hariwang, nu penting ngagugu we ka saha, kadunungan sok sanajan ngaguguna karek nepi ka pantar monyet. Hejigah salatna jigah, puasana jigah, ngaji shalawatana jigah. Saluruhna urang mah ibadah naon keneh jigah keneh, karek cangkangna wungkul. Anapun jarawana mah wah tingku mah rungsep bae kitu bener jiga naon, jiga kadonglong ya tak kitu
maksud ya. Oke non pang make jeung majlis talqin sanes majlis taklim sapertos nu sanesna majlis taklim dan selawat majlis taklim dan tadarus majlis abdi mah sanes abdi itu pun bapak mah nyeunah teh gitu majlis talqin. Nah make jeung majlis talqin tuh da taklim eta mah kangge anu ngararaos gitu kangge anu ngararaos ari abdi mah tuh aduh dicanakan nangos mari ya, karek tel meusan jual elek sekeng we atuh retep imit teh kitu nya retep iraha geus iraha jual elek sekeng komo ajengan anu rada teu wawuh jeung teu rame teu hayang gitu ngahadiranna oge nya kitu eta teh atuh nu kitu majlis taklim teh nu kitu majlis taklim sanes cangkeul itu bae biasa ningikeun eta majlis taklim teh perlu perjuangan nu sangat pisan kacida tohaga sangat pisan kacida berat gitu mata kumaha atuh nya pun bapa mah nyandakna majlis talqin gitu anu hayang tuluy di elingan mata kula bade deketan jeung guru teh ngarah tuluy di naonan ngarah tuluy di elingan nah urang rek daek doraka dina waktu urang keur deketan jeung ulama. Nah urang wani doraka dan waktu urang keur deketan jeung guru. Nah wani urang doraka waktu deketan jeung saha sareng para aulia. Wani. Itu tah eta perlu naon teh? Perlu na urang dielingan teh. Ya. Termasuk abdi pribadi. Gitu. Dina waktu ayeuna abdi pribadi ka dieu teh lain ku abdi ampun paralun. Sarum Agus teraskeun we cenah eta naonana hancam malam Senena cenah kana malam Minggukeun paling cenah Mang Bari cenah besok bade ka Kuningan cenah kitu nya ayeuna we cenah alah seueur anjing ngeuting itu nya euy para ulama euy ieu mah ngisi kekosongan waktos we ngadongeng nya ngadongeng tak kitu janten matador teh eta nya majlis talqin doger monyet kartos tah kitu. Oke, anu sanesna pun bapak teh nyanah tina mata dorlo asyait alaika asyaitanu pama baluka singkatan tina eta disingkat jadi mata dor gitu ya mata doro gitu mata doro alaika asyaitanu pama baluka kumaha sikap urang kumaha tingkah urang kumaha persiapan urang dina waktu eta musuh urang ngambadaratkeun ka urang apakah arek ngambadaratkeun ka urang apakah eukeur ngambadaratkeun ka urang apakah geus ngambadaratkeun ka saha ka urang saha musuh urang saha teh si bongok setan si bongok iblis kumaha tingkah urang nyata aya lian meureunnan lamun suk teh mah urang rumah sakuat mun suk teh mah urang rumah sagagah mun teh mah urang rumah samampu langsung we babalik pikir muntang saraya ka Allah taala mun suk teh mah urang kuat memang urang bisa naonana balikna ari kitu mah keur pantar abdi pribadi gitunya anu sakapeung tawuh jeung pangeran gitu anu sakapeung teu kenal jeung pangeran nu sakapeung nyaho ka pangeran teh eta we samet nepikeun ka asmana wungkul Allah taala beh dituna beureunan asmaul husna nu 88 gitu derajat nyaho ka sahana teh kadudunganna teh tuluy we nyaritakeun sifat-sifatanana karek samet nepikeun ka kitu we nyahona teh dina naon dina lisan can parat kana ati malah sakabemat teu apal dina lisan oge ujung kidam bako teh teu apal teh nyaho gitu Adam hudus mana teh teu apal teh nyaho gitu sakapeung mah tinggal komo nya lamun seuk teh mah aya paling ketembus ngabuah jadi naon jadi rasa teh eta kayakinan ka saha teh ka Allah taala teh mata kumaha jauh keneh deui wae gitu nya jauh keneh deui wae kumaha atuh lamun teh mah enak urang rumah sakitu teu nyaho teh teu mampu teh muntang atuh kana urang nyaho muntang atuh ka jami anu ku urang dianggap bahwa eta jami teh tiasa ngadugikeun urang ka saha ka Allah taala sinareng ka Rasulna saha
Daya lihat lintang ti guru-guru urang, para ulama urang, para aulia minimal nu aya di daerah urang. Gitu. Muntang saraya we kadinya. Nya nurut tudung we kadinya. Asal signya we muntang nasing pageu. Gitu. Signya we nuturkeunana gitu. Ulah naon? Ulah dapon nuturkeun teh. Nya ulah dapon, ulah asal-asalan signya nuturkeunana. Ngarah bener-bener urang sadayana kacandak gitu, kacandak ka saha? Ka Allah taala sinarang ka sahana? Ka Rasulna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak kitu nya. Berarti kumaha tingkah urang, sikap urang dina waktu musuh urang rek ngambadaratkeun ka urang, keur ngambadaratkeun ka urang atawa geus ngambadaratkeun ka saha? Ka urang sing bisa balik ka saha? Ka Allah taala melalui saha? Para guru-guru urang muntang we kadararinya, tawasul we kadinya, itu nurut tudung we kadinya. Keun insyaallah kajenting urang si kota pelo itu nu ditilaina mah, itu salat itu nu ditilaina mah, puasa itu nu ditilaina mah, ibadah itu nu ditilaina mah. Lain ibadah saha? Lain ibadah urang da ibadah urang tadi teh sakapeung nya leuwihina tibatan monyet gitu ya. Tak gitu. Oke, sakumaha tadi anu diuningakeun bahwa tugas urang hirup kumelenang di alam dunia teu aya lian. Nya, urang teh mangrupakeun bahan keur ibadah. Nya, bahan keur ibadah. Kumaha atunya adi carana sangkana hayang jadi eta ibadah nu tadi teh we sarata mah ngagugu kana instruksi ti saha? Tinu jadi dunungan hakikat Allah taala sabab Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta ieu teh mangrupakeun intisari tina peringatan Maulid junjungan alam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kitu intina muludan teh sangkan urang bisa eling ka saha? Ka Rasul. Sangkan urang bisa emut ka saha? Ka Rasul. Dina waktu iraha we. Di mana we. Rek dina situasi kumaha wae urang, rek dina posisi keur di mana wae urang diusahakeun kedah emut ka Rasul. Ngarah naon? Nu tadi teh ngarah jadi ibadah. Cicing ku cicingna jadi ibadah, usik ku usikna jadi ibadah, gugah ku gugahna, kulem ku kulemna ngarah jadi ibadah. Kumaha ngarah jadi ibadah? Sing emut ka Rasul. Itu termasuk alhamdulillah ieu mangrupikeun hanca anu nuju digarap ku pribadosna tiap malam Senin di Bumi Mang Agus nya. Kitabna Bidayatul Hidayah nya, kitab Bidayatul Hidayah eta teh kitab muningakeun tata krama dina waktu ayeuna urang gugah kulem nepikeun ka urang bade kulem deui nya. Timiti urang gugah kulem nugikeun ka urang bade kulem deui. Ta eta tingkah urang tina gugah kulem dugeun kulem dieu teh sekilas gitunya sekelumit moal dina eta kitab gitunya anu sakumaha kujungjuna alam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicontohan. Nya tah kitu maksudna dina intisari ieu peringatan Maulid Nabi teh sangkan urang eling ka saha? Eling ka Rasul, emut ka Rasul. Dari peringatan Maulid Nabi masa kumaha tadi duka atas duka teu acannya ku amunawi duka atas dinadomkeun duka teu acan variatif nya. Urusan emut ka Rasul ieu variatif milik zaman kiwari mah variatif. Kumaha variatifna teh? Aya anu tiap detik, tiap menit, tiap jam, unggal dinten, unggal laungi di mana wae keur kumaha tuleh emut we ka Rasul. Nya, ta eta golongan kahiji mah. Aya deui kitu nu emut ka Rasul teh eta we di mana-mana naon, di mana-mana ayeuna datang bulan Rabiul Awal. Aya deui nu katiluna ieu mah emut ka Rasul teh dina bulan Rabiul Awal ge perlu dielingan. Gitu teu apaleun sugan Rabiul Awal teh sami we jeung nu sajen kitu. Ai ternyata geuningan luar biasa. Geuningan toh haga pisan naonana
agungna. Tah ayeuna urang kalebet dina kelas anu mana? Itu apakah ayeuna urang lebet dina kelas anu tiasa emut ka Rasul siang wina urang? Gitu tiap waktu urang, tiap jam, tiap menit, tiap detik urang tiasa emut ka Rasul, walah jajauhan. Lain paragi urang eta mah. Itu lain paragi urang. Atanapi atuh di mana-mana ayeuna sumping sasi Rabiul Awal. Seepkeun eta sasi Rabiul Awal teh kurang diangge eling emut ka saha? Ka Rasul tiasa kitu. Walah bihung deui wae. Kangge saha mah? Kangge urang mah. Atanapi atuh urang eling ka Rasulna di mana-mana dina waktu ayeuna nuju riungan jiah kieu. Itu dimuludkeun teh, muludan teh nya ngundang itu ngundang ieu sangkan naon? Sangkan urang eling ka Rasul. Buktina kumaha? Hare panitia teh wah terus setekah pola nyiapkeun panggung lampu sound segrupi itu ieu ngajak ke urang sarea sangkan eling ka Allah sinareng ka Rasulna ai ternyata norek dibawa elingna kumaha teu eling kumaha we bukti teh elingna mangga taroskeun kana ati katina itu kumaha we eta mah ya cara sabab anu matak urang teu naonana teu elingna kantun teruskeun kana ati katinang masing-masing itu tah urang enak kalebetkeun di mana tah lamun seuk teh mah enak urang rumah sakitu usahakeun atuh nya ulah nepikeun ka henteu teh peperieun atuh urang teh unggah poe unggah peuting kitu unggah poe unggah peuting unggah minggu unggah bulan unggah tahun urang eling ka Rasul peperieun atuh aya kikituan teuing urang teh teu bisa cik atuh ya dina waktu ayeuna sumping Rabiul Awal ulah nugikeun ka ulah naon ulah dugikeun ka hilaf ulah dugikeun ka poho teu mampu di kitu cik atuh peperieun saulan campeng dina Rabiul Awal urang teh teu tiasa eling ka Rasul teh heulaanan dina waktu ayeuna aya muludan lah itunya aya judul memperingati Maulid Nabi tah dina waktu eta mah atuh heulaanan usahakeun sing bisa eling lebar ieu ya lebar sabab nu tadi teh lamun teh mah ana urang teh kitu rek kumaha jadi naon rek kumaha jadi ibadah gitu ya rek kumaha jadi ibadah tuluy ayeuna carana mah sami variatif itu nu tadi teh tergantung kumaha kanyahona masing-masing aya kanyaho kana muludan teh si eta mah lamun teh mah heueuh di kieu-kieu acara muludana teh ari kitu mah karek di imah diwaan tiluan opatan wah teu kapake ku si eta mah lain muludan kitu aya anu kitu nya pemahaman urang aya anu kitu tapi kajenting kitu tetep aya keneh mulud leheung ieu mah moal nyaritakeun tara muludan moal nu nyaritakeun nu osok muludan tah nu osok muludan ge kanyahona teh rupa oh jadi muludan teh lamun teh mah ayeuna di panggungan mun teh mah ayeuna lampuna kitunya ti Mas Eko kitunya nu gede lampuna teh ai karek nu leutik bari jeung koneng alah teu kapake itu ya lain muludan mah kitu mah ya aya nu kitu kanyahona teh aya nu salureun teh eta kanyahokana muludan gitu ada teu kitu gitu muludan mah teu kudu di panggungan wae di imah oge jadi rek opatan rek tiluan rek duaan rek saurang oge jadi nu penting dina eta riungan aya tawasul terus ayeuna aya maca marha aya maca berjanji tapi bade berjanji naon we eta mah bade maulid naon bade maulid Sibtul Doror bade maulid berjanji bade maulid deba bade maulid saraful anam bade naon we nu penting dina eta reungan dikisahkeun kisah saha junjunan rek ku bahasa Sunda rek ku bahasa Inggris rek ku bahasa Jerman bebas rek ka hati rek henteu gitu tuluy we ngadawa di dinya teh nya lamun teh mah aya nangtung gitu eta teh muludan teh teh cukup we meureunnan kitu liwatna ge sakumaha sakasro berjeng tepinu sakasro oge gitu da meureun di imahna ngasabar urang
Saeutikan nya aya-aya we sabarakeun lah kitu nya sakeluargaeun anu kitu kanyahoan teh kana naon kana mulu aya nu langkung ti kitu aya nu saurun teh eta kumaha maksudna eta mah teu dina naon tuleh muludan jeung muludan ya si eta rek di panggungan muludan rek di panggungan muludan rek di imah muludan gitu nya rek di masjid rek di madrasah muludan rek di sawah rek di lapang muludan rek di pasar rek di pasir muludan si eta mah gitu rek di cai rek di WC sekalipun muludan si eta mah nah bisa kita di WC muludan kade cek tadi ari muludan teh naon indisarina emut ka saha emut ka Rasul di WC bisa muludan ya bisa. Nah kumaha gitu carana sangkan di WC orang bisa meludan sangkan orang bisa emut ka Rasul nyonto atuh kumaha kajabana jungjunan kumaha ari kajabana jungjunan gitu sok we lengkahkeun sampean anu mana anu kenca bari ngangge tarumpah atuh piseunal nya sok we sup ka mana ka WC bari maca naon maca doa ulah geus di jero ngadoana tapi di luar sabab di jero tempat anu kotor kitu teu meunang urang di tempat anu kotor ngalisankeun jenengan Allah sineng jenengan Rasulna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon geuning ngadoana teh barudak mah da arapaleun beda jeung kolot nya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal eta teh doa ti saha pada teh doa Rasul sok biasa diangge di mana-mana jungjunan bade lebat ka mana ka jaman berarti di mana-mana urang sikap urang ka jamana jiga kitu urang teh di dunia teh keur emut ka saha keur emut ka Rasul berarti ngaran-ngaran urang keur emut ka Rasul berarti keur naon teh ya mulu teu geuning di WC bisa muludan sok wetah mastaka teh ulah bubulucun itu ditutupan mun seug istri ku tiung mun seug pamagetku kunaon we rek ku topina rek ku kopehna rek dudukeun nu penting mastaka ditutupan gitu kitu pan pasunatanana kitu pan pasunahanana sok tarauskeun mangga kekeresana ajengan itu tak aya nu kanyong muludan teh jiga kitu di pasar bisa itu kumaha cara jual beli jungjunan yang baik dan benar ulah ngasa ukur hayang naon hayang batian hungkul bari jeung naon bari jeung salah gitu teu diangge ilmu muamalahna gitu pan diatur ku agama beh dituna diatur pan ku saha ku Rasul Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina sagarupa dina sagarupa malah bari moyan urang bisa muludan nektekan kuku urang bisa muludan nektekan kumis urang bisa muludan ngurus janggot urang bisa muludan gitu diparas urang tiasa muludan ka mapah-mapah nuju mapahna urang tiasa mulu gugah kulem urang tiasa mulu bade kulem di oge urang tiasa mulu dina sagarupa urang tiasa naon muludan non margi sakumaha cek tadi intisari tina muludan teh urang emut ka saha ka Rasul mata tuh para ulama nya dina berjanji diuningakeun walau anna amilna kullahinin bi ahmada maulidan qad kana wajib itu aya para ulama anu dugikeun ka ngawajibkeun kana eta naon mauludan saking kunaon itu atuh da ari kangge aranjeunana mah beh dituna sapertos para sahabat gitu para tabiin atau tabiin sadayana atuh da naon gunana mauludan jiga urang kieu naon gunana muludan jiga urang kieu gitu naon margina atuh depan aranjeunana para sahabatna jungjunan siang ungi pan cabul gaul teh sareng saha sareng jungjunan pageling gisik pageling watah teh pan sareng saha sareng jasa jungjunan anu mulia gitu ya teu aya lepas tina ati oge mutanana ti saha ti jungjunan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mata keur naon dah ai juluna peringatan mah keur anu naon pan saur guru urang oge keur anu poho beh dituna keur anu sok mopoho
mau poho tuluy behedina keur anu asop saya tidak mau tahu dayang nyaho naon muludah gitu malaban waktu kamari geuningan di mana di Sinang Panot nya padi udingakeun ku resana guru urang sadaya geus teu usum ieu kana muludan nanyakeun dalil gitu kana muludan masih keneh nanyakeun dalil rek dalil Quran rek dalil hadisna pedah jujunan teu ngarayakeun pedah ayeuna para sahabat teu naon teu ngarayakeun gitu teu ngarayakeun teh jiga saha jiga urang kieu gitu bid'ah dolalah pinar weh beh dituna teh naudzubillah naon make jeung bid'ah naon make jeung dolalah naon make jeung jadi ahli neraka segala rupa gitu keun wae abdi mah jadi ahli neraka oge ridho gitu asal sareng para aulia we da eta nu nyorontoan ka urang teh asal sareng para guru da eta nu nyontohan ka urang kikieuan teh itu asal sareng para ulama we da eta maranteunana nyontohan ka urang kikieuan teh beh dituna sareng saha ya sareng para atba'ut tabi'in sareng para tabi'in beh dituna sareng para saha sareng para sahabat sadayana geunah urang ya dina neraka sareng maranteunana atoh wios itu ya diaminan we keun wae lah mun ceuk teh mah kumanehanana jadi ahli neraka oge itu asal ka neraka sareng saha itu sareng maranteunana anu lebih kacinta ku urang sadaya nu keur diagungkeun ku urang sadaya nu dimuliakeun ku saha ku urang sadaya hayu ya hayu itu ada gitu lantaran naon make jeung basi make jeung geus teu usum nyakeun dalil eta we tanyakeun ka urang gitu ari tempo ayeuna urang rame Persib aya teu nu riweuh nanyakeun dalil da eueuh gitu hiji jadwal pengajian hiji jadwal naon jadwal Persib gitu nari kana muludan dedek-dedek yo ditanyakeun naon dalilna ari kana nonton Persib are we nonton Korea suka ditanyakeun na gampang we gitu nya tuluy anu ini ka pasar jam 2 penting da ditanyakeun dalilna ieu repe we tempo ayeuna nu muludan pangajian nukur emut ka Rasul ge emut ka Allah taala gitu zikir ka Allah taala nah jadi dibid'ahkeun padaharti pamisal kersan awi buah naon buah kos we itu buah kos wah geus teu ieu geus teu beres eta geus kos semua bener itu tuluy ayeuna urang kitunya lamun teh mah ayeuna urang boga pamajikan urang boga salaki gitu sugan ayeuna aya nu nanyakeun ka urang tatelepek gitu non dalilna maneh make jeung boga ka si eta non maneh make jeung ngawin si eta non maneh make jeung dalilna make jeung dedeketan ka si eta boh Qur'anna boh naonana da eueuh nu kitu urangnya kitu eueuh atuh da sidikan puguh nya naluri oge da tiasa naon tiasa nebak tomboro ningka pantar saha partar jungjunan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalah ka pamajikan urang we eta ka kabogoh urang geulis teh ceuk saha teuing ceuk batur mah gitu boting ceuk batur mah penyon boting ceuk batur alah ceuk da daek kanan ceuk aing mah ieu teh atuh bentangna naon bentangna desa di dieu gitu bentangna ieu teh pamajikan urang teh bisa mana yang apal mah pepe keur maneh keur urang malah haji gitu nya keur urang malah da teu ditanyakeun dalil urang resep kana itu resep kana ieu teu teh anu riweuh nanyakeun dalil tapi nah teh poe urang hayang numbuhkeun rasa cinta bae dituna ka saha jungjunan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababna melalui ieu riungan nah dadak jadi dibid'ahkeun pan buah naon buah edan gitu ya pan koslet itu geus teu usum tak gitu sok sanaja nu tadi teh ya ngagungkeunana urang ka jungjunan ngamulyakeunana urang ka bungjunan ngamumulena urang ka saha ka jungjunan meemutna urang ka saha kajungjunan karek nepi ka pangkat diajar itu malah dina diajar lagi karek nepi ka pantar jiga diajarna oge jiga berarti jauh ke
jauh kenehkeun we jauh keneh oge ieu mangrupakeun doa anu mudah-mudahan diijabah itunya doa sangkan panjang umur. Itunya doa sangkan panjang umur. Doa panjang umur teh di antawisna di mana-mana urang masih keneh seueur garapeun. Itunya seueur garapeun. Tah di antawis garapeun teh eta urang diajar teh acan beres. Karena diajaranana oge nya diajar jigana oge urang geus hese seureun cek tadi yuhsyarul mar'u ma'aman ahab dikumpulkeunana diriungkeunana dihijikeunana jelema teh bakal jeung anu dipikacin cintana tong heran lamun segdama nalika jaga ninggeta urang balik ka akhirat barang dileret gigireun aduh nah aya urang Korea ieu di dieu itu saha meureun artis Korea teh nu rame teh anu apa api-api lah atau artis Indonesia nu keur booming ayeuna saha anu apa nu urang resep kadinya itu aya nu urang resep kadinya itu wah di dieu mah bawa saroleha nya bari jeung abdi urang ditu abdi resep keneh bola resep keneh artis resep teu ieu teu naon teh disebut resep aslina ngan edas rumahnya urang teh resep kaduk kana itu tuluy dauh jaminanana dina resepna oge jaminan bunga ngan saharitaeun gitu malah jaminan ayeuna menang duit eueuh si eta we menang duitna mah nu maena urang mah kumaha nggak curug bingung tetap bingung susah tetap susah gitu nya urang nonton saha teh nonton si eta anu menang piala mah urang mah ya curug balik ke hujanan gitu masa kapun ditewak polisi gitu ai si eta kumaha nuk urang di naon di sepora terang gitu kumaha di mobilan di mobil si eta nu senang mah urang mah teu senang gitu sok teu senang gitu teu senang ya teu senang si eta we nu nama nu senang nama berarti kumaha atuh nya beulah senangna keur mah keur si eta hungkul nu menang naonana menang duit nak menang kasenang nak menang kabung nak urang mah tetap susah tetap bingung gitu nyeritakeun di akhirat jaminan keselamatan di mana di akhirat ya gitu kumaha itu berarti wayahna we gitu urang diajar ngajigahan gitunya urang diajar ngajigahan bahwa urang teh sugan we kalebetkeun jalmi anu ngajigahan riungan-riungan jami-jami anu cinta ka junjungan alam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang diajar ngajigahan jalmi-jami anu micinta ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang diajar ngajigahan jalmi-jami anu ngagungkeun ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang niatan sejadi ajar ngajigahan ka jalmi-jalmi anu ngamulyakeun ngamumule ka mantanana kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan non rupi anu diniatan ku urang sadayana ieu anu sakumaha diniatan ku urang sadayana disangka sae sing disangka sae oge ku saha ku Allah taala anu pamudah-mudahan iriungan diganjar ku Allah taala anu mana ganjarana sing kapetik hasilna sing kalabuahna poh di dunia supon kitu deui semuanya jaga di mana di akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin pampang nama ieu riungan ieu gempangan teh sing janten wasilah urang sadayana ngingingkeun syafaatul uzma timantana kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu we ganjalnya aya nu geus mapas ya marinan kode tos siap gitu abi mah can anu ngodeun mau katurun mun anu ngodeun siap turun tak kitu eta teh naon ngagu heulaan gitu nya sakitu nya mudah-mudahan aya manfaatna aya maslahatna khusus kangge di pribadi abdi nyalira umum manfaat maslahat kangge sadayana rabbana nafa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladziina yanfa'una walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salatullah iman